Simbar Kencana di Kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Niti wanci di mustari tiga mangsa tu sampuna. Ayeuna para tos waktu tu tingali panganten nu ngarending. Tos aya di peureun urang sadayana. Urang papaku Simbar Kencana upacara adat di Kawitan. Simbar Kencana berjauhan Zilda Wedding para vendor CBS Products. Ceng, di antara tanda-tanda kekuasaan geus diciptakeun pikeun aranjeun mapasangan hirup. Sangkan aranjeun ngarasakeun kating teriman disagikeunna satemenan nu kitu tegah kandung ayat-ayat pikeun kaum anu palaliki. Bahajat buhajat pamesa di bobesa orang jeleng si Bogor sadean.
Alhamdulillahirabbil alamin. Du panganten cenah geus aya di harapan urang sadayana. Jauh-jauh di jugjug angga-anggang di teang di Cileungsi Bogor cenanya mangkat itu di wayah subuh kene. Alhamdulillah selamat di perjalanan. Parantos nikah geus diajak kabulkeun aki mareus lain cenanya ari aki tak saleukeun ari ambu ka mana cenanya ambu yeuh si mintreung gerak ka dieu heula hayang panggil urang papakeun ni panganten ambo gede baturan aki yeuh. Orang Cileungsi Bogor. Hayang disawer ka hajan. Jaluk disawer ambune. Yo. Goyang nom. Alalala. Ibu hajan sama hajan. Bapak hajan singkang paling ganteng dewek jaluk disawer Pak hajan. Orang Cileungsi Bogor, yang mana sawerannya orang Cileungsi? Oli diambung cah nang perawan semono ayune biang. Matur kesuwun anu tos nyawer cenanya ka ambu ka aki alhamdulillah didoakeun cenah sanging seueur deui rezekina. Yeuh pamayang anu gerelis papageun raja jeung ratu sadinten.
Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairan da'i, tala'an badru alaina min saniyati wada wajabat sufru alaina manja'a lillahi kita. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairan da'i. Selanjutnya adalah tari persembahan. Mohon yang ada di depan pelaminan diklarifikasi dan dikelirkan terlebih dahulu. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di depan pelaminan, mohon dikelirkan terlebih dahulu karena akan ada tari persembahan untuk khusus kedua mempelai. Silakan para penari untuk memberikan posisikan diri untuk menari di center point. Kepada ibu-ibu mohon untuk berpindah terlebih dahulu. Yuk, bocah, 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 bocah. Bocah, bocah, bocah lagi, bocah, bocah. Yuk. Selanjutnya kami persilakan untuk seluruh kru Timbar Kancana berfoto bersama pengantin terlebih dahulu. Hadirin yang berbahagia, terkhusus buat kedua mempelai yang sedang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, ibu bapak dan seluruh kerja yang ada di wilayah ini, terima kasih atas segala perhatiannya. RDW profesional juga terima kasih, Zelda Wedding dan lain sebagainya atas persembahan dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.